Niat jualan teu sih cenah pesan tadi kuat teu direspon. Atunya komo we niat teu niat mah rek naon capek-capek muka warung. Heueuh jadi carita nama pesen jajanan terus pesenna teh lewat chat. Heueuh pokona mah hampura pisan ka marane anu sok jajan pesenna lewat chat. Terus chatana teh lila diresponna. Lain masalah teu niat jualan tapi kadang abina keur sibuk. Komo lamun hari libur mah seperti hari Sabtu jeung Minggu. Geus we moal kaburu ngarespon pesanan anu lewat chat. Heueuh soalna lamun hari libur mah alhamdulillah sok rame ku kadatangan pelanggan anu jarau. Tapi rame oge lain rame anu ti ka antri nya, tapi rame anu ku abi dimaksud teh misalkeun datang pelanggan hiji, arek beres pesenanna geus datang di pelanggan anu dua. Nu dua beres geus datang di nu tilu. Nu tilu beres geus datang deui. Kitu we terus sampai sore. Jadi keur marane anu sok jajan pesenna lewat chat, saran abdi mah mending geus we langsung datang ka warung. Ngarah pesenanna langsung dijieunkeun. Tuh alhamdulillah nya barudak poe ayeuna mah teu eureun-eureun kadatangan pelanggan anu jarau. Jeung tiap anu jajan pelanggan jauh tiap ditanya apal ti mana pasti jawabna teh arapal tina TikTok. Heueuh jarajana teh aya nu sakali ngan saukur nyobaan. Terus loba oge nu jarajan teh balik deui tika jadi langganan.